aing kapaksa we aing bisa sulumputan. Tapi da mau jadi goreng kana gawe aing pikiran mah. Hah? Kudu semangat kurang. Moal leungit ka semangatan turkeun we ku aing. Tanggung jawab deh dur. Tanggung jawab pokona mah. Jang ditarik kolot ieu teh. Ditarik kolot. Ada di pangarisan Kamelawati mentari ka Muhammad Fikri Naufal. Alah. Tak gitu. Ayo. Ada tuh yang saya. Ada tuh bagja luar biasa. Indonesia dulu. Di Haji Nging dulu. Nya palai lagu Mawar Bodas dulu. Oke, lanjut. Bajuan lagi jiran dari Rombang ayahku ya Ya ujar ya. Saya suka naik bongpang kejo giling waing. Pete temen. Nah udah. Celukan batur-batur. Oke siap. Yap kada lumpuh kada dia. Apa kabar semuanya bertemu dengan saya Asyaf Balon di Majalaya. Rapper masa kini tahu masa gitu wae hirup dan eueuh kamajuan. Jika rundah jika dai banget mana jika WC umum haji tiga gerkaring sama gitu jadi teh bari ngahina. Dari datang dari batu Ge aing jika WC umumnya ge aing gitu sih teh di bapak pamajikan. Ya, marah-marah aku mah hanya bersendagurau itu baik untuk adat. Cenah mana mursari urang teh bakal nambahan umur 5 menit yo. Kare. Sia teh bakal dengan batu durang. Sia. Yo, kare. Siap yo, galak amat sih. Ai mah hanya mengembangkan bakat. Jangan sampai hilang. Kare. Hormat gerak kata gegerong gerak rubber ya bendera Persib merah putih adik baik galak sudah paul ayo pitusan naon dia ngomong lebih kami atau sisaha sowong diuk siap bejakeun kami naon saha nu ngaganggu kadunungan hatena paehan waing di kumaha di mana waing orang berdiri kumaha suara berdiri kumaha ada leutik Aisyah dapat dilalaunan ikut kerompang tarik yo si eta mah kitu bika geuleun gane wadir waing paehan waing anjing beungeut jiga cangcut hei kau es nu kasep sia jiga lain daripada mani sama masyarakat aji wadir waing ha aji keueuh soraan aji ngerakeun aing goblok kok kagak ku aing dah enggak gitu meukeun aing tong ditemban ka anjing mau digoreng adat atuh sia teh heueuh
diterima. Aya naon ieu teh? Aya hal tepikeun diuk maneh. Oh, samun mangga. Cager maneh. Cager. Ai maneh kumaha sehat? Namanya kieu teh. Kumaha di mana maneh? Urang di Tarikolo. Nah, lagamna kitu. Teuing atuh. Yo, banget goreng batun jika meri yo. Ganeng setan. Geuleun maneh. Sia nepi ka kitu goreng patun jeung. Aku mah aing we, hirup-hirup aing. Diuk. Hah? Diuk. Oh, siap mangga. Tingali irungna. Jika tadilaanan korongna meureun. Ye, dunungan aing teh. Akeun baca naon. Setan mah aku geuleukeun. Nu tukang jiga kumbang. Naon? Sia jiga nu gelo. Aduh, eta beungeut jiga cangcut gitu. Anjing, pika geuleun maneh ki goreng patun jiga teh. Ganeng setan. Geus goblok atuh si teh meuni. Saruana. Mun jagung gede masih di jagung beke teh si teh. Beke juga. Kumaha aing we ya pokoknya mah. Oh. Aya naon deh? Dunungan. Diuk ladan. Bagia sadatangna salarea pasukan sesa dina waktu ayeuna. Hormat! Gerak! Hormat anjing! Pating ku aing. Saya tak saha. Nu gelo. Paingan atuh. Bawa berdiri tapi terhirup. Yo, dek terhirup kumaha? Batur mah pelorna ku pelor asli maneh nama ku pelenca yo. Lain jadi pae tapi jadi kuat hubungan intim kadang anjing. Sete kamanya karep kabehanana. Pae wadi going. Ya anjing. Aing ngomong tarik berdila launan dia mah. Kasilap sorana ku surasia. Dan kita gorowok desa dan kita. Des. Geus. Aya naon ieu teh? Sagera bala kakabi. Kalucuk ieu suasana. Mangga geura saurkeun. Ai maneh kunaon eta irung nepi ka sagede kitu? Meni asaran geura beli asa gararila. Atuh mah taon korongna laan. Lain korong anjing emang kitu nu buatanna kitu si teh. Wah, jika nama buatan Cina. Lain kos nu kasep si teh tuh. Ya, pokona ngabejaan salarea ieu sacekele urang nyekeula. Urang dukung Gusti Adipati Karna anu sasatna ayeuna teh diugung-ugung pisan ku tiap-tiap para lapisan Kurawa. Da ku kituna urang selaku bawahanana selaku tim suksesna urang rojong ti handap gedurkeun kasumangatan perang sakedeung deui urang perang. Sanajan urang namahan dugi ka pati oge urang ulah nepi ka mundur sasiku ulah ngejat ku satujang beas. Atunya heueuh. Geus kawajib. Eta ge dikawajiban ke urang sadaya. Sarada langsada sabasea. Sanajan kitu oge sanajan aing ge beke tapi kawajiban gede. Sia teh cek aing mah tibatan make jeung parageug sia teh ka salon tunggu buuk. Watir kitu budak kene geus dugul sia teh. Setan? Itu wae sia teh. Eta dari amok sia prek-prek. Ganeng! Sia teh tudungan keur ngomong teh ganeng! Jempe! Anjing! Kos mari. Wadi ku aing.
Yo, jika na bedina, can nyatu geura bere heula sangu goreng yo. Pakai nyatu aja kan tuh. Yo sangu goreng na, keur OTW. Ayo kurang pada pokokna mah sacakale si ke pedang tamsir. Gada pisan rasa panah lipung ulah tinggalin. Iya, mangga. Ayo pada. Ayo. Ayo orang ini kabehanana. Pas kabehanana orang siapkan tenaga jeung amutan. Gandeng, setan. Sedih. Gareng saya menyerahkan komandan. Wai. Anjing behelaan sia. Anggeula wai. Aya antai nama sugan pisan. Ha. Gareng anjing sia. Berai. Karena saya tinggali gantungan nepi ka amburadul. Ada gua gantungan di dia mah. Wah. Aduh, gagal atuh anjing. Cilaka aing balik ke damawana naon. Apa naya peuyeum? Aya. Ayo. Lamun kitu aing rek demo bede deui. Kok kami kuy. Heuh. Dibalik. Mau. Oh, komandan maut. Naha. Komandan maut. Kenapa? Ku bade serangan. Bade doraka. Bade goblok. Bade na kudu disudik pati. Wah, gila kita mati. Ada berhenti kaki jelema gitu. Yo, rada gelo deui yo. Woi, komandan maut, paduli anjing. Waduh, komandan hirup deui. Komandan hirup deui. Hirup. Koi, oi, kadir tukang bedir. Sudi. Aduh, anjing. Komandan hiji jati diri, balik aing. Ah, dagang lotek deui aing ah.